Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi tepang deui sareng Imas Ani Rohaini, pangaping SD Negeri Seke Peuris 2 bade mintonkeun pupuh Mas Kumambang. Sumangga wilujeng ngadangukeun. Itu kusir bangun ambek teuing, turun tina delman, udah di pecutan tarik, teu aya pisan ras-rasan. Dengaraskeun bongkena ke satolahin, padahal mogokna lantaran dicape teuing, hayang ngaso eureun heula. Coba lamun aya nu neunggel ka kusir, pasti nyeri karasana. Sato oge tang tu lempeuh, pada boga rasa. Naha abong teuing nasib abdi jadi hewan, digawekeun berang peuting, dirangket daya ras-rasan. Abong kena abdi sato teu ngaraskeun kanu jape sadit dinten paeh poso mogok sote awak lungse. Coba kusir undi peupeuh, pasti nyeri karasana. Sato oge tang tu lempeuh, pada boga rasa. Mung sakitu rupina mah anu kasanggakeun, hapunten anu kasuhun, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.